Mana Deng? Yang Rio di mana wae? Aya, syukuran. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur. Mereka mana kita? Mereka mana? Geus syukuran mah Nengan si Marabig teu kapanggih, tapi teh haus mah Gaduh ieu teh cai mah. Geus bakat dirinya mah. Ngadon minta cai ka dieu. Emang teu mau cai teh mah dinya teh? Tah, cai mah aya. Sia kieu. Teu mawa tuh Mano Deng cai mah. Ieu cai naon ieu mah Ieu teh teu diracun? Moal atuh Rio, manya mama dodeng ake racun di dinya. Moal atuh, ya. Bisa percaya nya di dinya. Kuing diinum ya. Tuh, aing teu mau darah teh ieu. Teu diracun teu. Pir ogen menta. Nah, ngiru pisan pertanyaannya mah. Sok, yang minum. Anjir. Diinum semua mah. Mak, tapi urang mah teh hayang aya nu capan mun nu polos kieu. Pir anan menta ketoba pisan alasannya. Menta meuli dinya teh kan dinya teh menta, Lin. Nah, kecida-cida teuy. Dina merek kot jadi masalah. Ieu teh cai kahen teh. Mung hayang nu gaya yang meuli polos kieu. Usah rek mulang. Kumaha dinya we aing mah teu maksa ini aing hayang merek kan juga tuh cah. Udah pisan Dari cai atuh. Pusing aing, katipu aing malah. Pusing aing mah. Aing mah teu batur cenah melak cengek buahan. Aing geus piak sabaraha juta aing melak rambutan teu buahan keneh aing malah. Pusing aing mah. Pusing mah Deng yo. Katipu urang teh. Ari tirinya sadar teu? Sadar. Iraha eta nginum iraha dinya. Eta takut ngacaprak kitu. Ngomong naon tadi mana dinya? Dinya ngomong naon? Jiga nu maboknya. Aing yo. Nah, jojo mabok atuh Mama Dodeng mah. Yeuh Mama Dodeng, urang teh katipu, ieu teh katipu Mama Dodeng. Katipu naon? Geura bejakeun ka uing. Katipu naon dirinya? Katipu we, bejakeun. Ngiru. Naon sok katipu teh atuh? Da kudu puguh. Cepet. Lah, pokokna mah urang mah katipu Mama Dodeng. Aing pusing yo. Duit geus beak pokokna mah katipu we pokokna mah. Aduh, aing jelema geus modal kieu waduh. Aing katipu naon teh atuh? Geura bejakeun teh aing geura bejakeun katipu naon? Katipu we. Da kudu puguh katipu teh. Loba katipu teh. Leungit duit naon? Leungit duit. Apa dijalikeun nya teh? Apa ngagicrak eta otak teh? Nah, katipu da kudu puguh. Jadi aing bingung lungana atuh. Asep, teh. Lah, pokokna mah kieu Mang Dodeng kudu dibejakeun mah. Ya, tapi Mang Dodeng kudu rahasia nya. Urang teh katipu teh ulah beja-beja. Nya. Asep katipu naon? Mah katipu naon? Moal dibeja-beja kurang moal kasake moal dibejakeun. Ngan maneh wagiru aing cangkeul kieu aing nyebar lapar hayang dahar teh. Nah, nih saya bisa ngabejakeun katipu. Katipu naon wagiru? Sia teh moal beja-beja moal ku aing moal sok. Moal dibeja-beja. Asli, Mama Dodeng mau beja-beja ka batur. Yeuh, pokokna mah lamun Mama Dodeng kudu jadi rahasia. Lamun urang ieu teh katipu teh ulah beja-beja. Pokokna mah pusing, pokokna mah katipu urang teh lah beak duit pokokna mah Mang Dodeng. Aing sudah ke urang jelema ge. Aduh, aing 50 sikit semua kadangan aing. Hiji bae sudah aing. Geura bejakeun sia katipu naon atuh wagiru Asep? Asep katipu naon mah atuh katipu naon? Nah, sia teh aing seueur kieu laguana nya aing teh. Hayang modal segala aing teh. Ngiru. Nah, sia teh. Tah, ari Mama Dodeng arek ngarahasiakeun katipu urang teh, yeuh Mang Dodeng, urang teh katipu Mang Dodeng. Asep, Aisyah teh gelo teh. Katipu teh loba maknana Asep. Hayang tanya kurang. Hayang lihareun ku sirah maneh. Lihareun hayang tadi. Heueuh atuh ngalihareun tadi sia teh. Nah, pisan maneh. Katipu naon? Sia teh katipu naon? Da kudu puguh aing penasaran ieu tadi aduh aing. Tapi janji moal beja-beja ka batur. Aing mau beja-beja sok moal sok. Yo, urang teh kieu kudu dibejakeun mah Mama Dodeng. Urang teh meuli bubuahan da kana bubuahannya, meuli tangkalna anakna, heeh. Cenah mah melak rambutan teh bakal buahan. Ternyata kalah rambutan. Meuli kadu. Urang teh nu alus 300.000 eta teh anu 2 meter teh. Da teu buahan, henteu kalah kaduan Mama Dodeng. Gusti suka katipu naon si kehe. Nya heueuh atuh Asep, di mana-mana ge da rambutan mah moal buahan pasti rambutan sia teh kadu pasti kaduan. Maksud buahan itu mah buahna teh mekplek, lain buah mangga Asep. Geus lieur sia mah geus aing urut ngobrol Aing teh katipu ieu teh. Katipu sia teh. Lain katipu maneh anu belegug sia teh. Aing mah belegug maneh. lieur jeung ngomong jeung Mama Dodeng mah. Yeuh urang teh katipu Mama Dodeng. Lain katipu Asep, sia teh lain. Maneh nu belegug. Nah jadi ngebelegug ka urang atuh. Yo, dengekeun. Maknya melak urang teh melak cenah cek no tutorial dina YouTube. Lamun hayang alus melak ieu melak rambutan, buahna teh bakal alus. Bohong eta teh. Kalah rambutan, melak kadu urang meuli geus we nu alus pang alusna. Kalah jadi kadu. Kalah aing ulah ngomong. Nyawak ieu.
Ku dibawa ka rumah sakit jiwa mana ngagiclek sia mah. Nya heueuh atuh Asep di mana-mana gitu. Gusti, nu aku rambutan mah nya moal daekeun buahan teh moal. Urang mah pusing ngomongin Rodeng mah. Enggak balik ah. Jung, balik ku teh. Jiri oh pusingkeun ka aing, dirinya pusingkeun ngalir pisan teh. Teh tas ngarain naon jelema ieu aing rudet pisan. Aing da